Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Orang ngalajengkeun deui hanca derasan orang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kadua bab kadua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wajibul waladi ari ieu eta kawajiban budak nahwa rabbihi ka saumpamana pangeranana itu walad. Ta'ala maha luhur itu Rabb. Ayyuhal waladul adibu hei budak anu beradab. Laqad manna nyata maparinan saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala alaika ka anjeun bi ni'amin katsiratin kalawan nikmat anu seueur. Aujadaka ngayakeun itu Allah ka anjeun ba'dal adami sabada teu aya. Wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah laka ka anjeun aklan kana akal. Wa hadaka sareng nunjukkeun Allah ka anjeun ila dinil islami kana agama Islam. Allazi anu huwa ari itu ladi ta'adhamu nikmatin eta pang ageungna nikmat. Wa an'ama sareng mapari nikmat ladi wa an'ama sareng mapari nikmat Allah alaika ka anjeun bisam'i ku ngadangu wal basori sareng ningali wal lisani sareng lisan wal yadaini sareng dua panangan warijlaini sareng dua sampean. Khalaqaka sareng nyiptakeun Allah ka anjeun basyaron kana jadi manusia sawian anu sampurna bi ahsani khilqatin dina pangsaena pirang-pirang bentuk kama saperti perkara qala ta'ala ngadawu Allah Ta'ala laqad khalaqna nyata nyiptakeun kami al insana ka manusia bi ahsani taqwimin dina pangsaena bentuk. Wa a'taka sareng masihan itu Allah ka anjeun asihata kana kasehatan wal afiyata sareng tegasna kasehatan. Wa wada'a sareng nyimpen Allah ar-rahmata kana rahmat laka ka anjeun fi qulubi walidaika dina pirang-pirang hate dua kolot anjeun. Hatta robaya ka sehingga ngurus itu walidaika ka anjeun tarbiyatan kamilatan kalawan ngadidik anu sampurna. Wa habbabaka sareng ngajadikeun cinta Allah ka anjeun ila ustadzika ka guru anjeun hatta allama ka sehingga ngawuruk itu ustad ka anjeun makana perkara yupi duka anu mere paidah itu maka anjeun bidinika dina agama anjeun wa dunya ka sareng dunya anjeun ila ghairi zalika nepi kaliana itu anu kabeh min ni'amihi ta'ala tina pirang-pirang nikmatna Allah Ta'ala allati anu la tuhsa henteu bisa dihitung itu ni'am. Wa in ta'uddu lamun ngitung aranjeun nikmatallahi kana nikmat Allah la tuhsuha moal bisa ngitung anjeun kana itu nikmat. Fayalzamu kama misti ka anjeun naon antashkura yen syukuran anjeun rabbaka ka pangeran anjeun ala ni'amihi kana pirang-pirang nikmatna Allah bi antuti aku yen taat anjeun awamirahu kana pirang-pirang perintah Allah wa tabta'ida sareng ngajauhan anjeun an manhiyatihi tina pirang-pirang laranganna Allah wa tu'azzimahu sareng ngagungkeun anjeun ka Allah min qalbika tina hate anjeun fala ta'mal mangka ulah migawe anjeun qabihan kana anu goreng walau pi hali wahdatika sanajan dina tingkah nyorangan anjeun. Mobil hadis sareng eta tetep dina hadis ittaqi kudu takwa anjeun Allah ka Gusti Allah haitsu kunta di mana wae aya anjeun wa antu hibba sareng mika cinta anjeun rabbaka ka pangeran anjeun aktsaro kana leuwih loba min mahabbatika tinimang mika cinta anjeun liwalidaika kadua kolot anjeun wali nafsika sareng ka diri anjeun.
wa tuhibba sareng mika cinta anjeun aidon deui jami'al malaikatihi ka sakabeh pirang-pirang malaikatna Allah wa rusulihi sareng ka pirang-pirang utusan Allah wa anbiyaihi sareng ka pirang-pirang nabina Allah wassolihina sareng ka pirang-pirang jalma anu saroleh min ibadihi ti pirang-pirang hambana Allah li'annahu ta'ala karena sayaktasna Allah ta'ala yuhibbuhum eta mika cinta Allah ka itu anu kabeh wa yajibu sareng wajib alika ka anjeun aidon deui naon antas ta'ina yen minta tolong anjeun bihi ka Gusti Allah fi hajatika dina pirang-pirang pangabutuh anjeun wa tatawakkal sareng kudu tawakal anjeun alaihi ka Gusti Allah fi umurika dina sakabeh pirang-pirang urusan anjeun qala ta'ala ngadau Allah ta'ala wa 'alallahi sareng eta tetep ka Gusti Allah patawakkalu kudu tawakal aranjeun kabeh in kuntum lamun bukti aranjeun kabeh teh mukminina eta jalma anu iman kabeh wa fi hadisi Ibnu Abbasin sareng eta tetep dina hadis anu katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah anhuma ka itu Ibnu sareng ka Abbas anna nabiyya sayaktos kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gulamu he gulam ini sayaktosna kuring alimu ka eta ngawuru kuring ka anjeun kalimatin kana pirang-pirang kalimah ihfad kudu ngaraksa anjeun Allah ka Gusti Allah yahfadka maka bakal ngaraksa Allah ka anjeun ihfad kudu ngaraksa anjeun Allah ka Gusti Allah tajidhu maka mangihan anjeun ka Allah tujahaka anu mikahayang anjeun ida saal tadi mana-mana menta anjeun pasal maka kudu menta anjeun Allah ka Gusti Allah wa idasta'anta sareng di mana-mana menta tulung anjeun pasta'in kudu menta tulung anjeun billahi ka Gusti Allah wa alam sareng kudu nganyahokeun anjeun annal ummata sayaktosna umat lawij tamaat lamun kumpul itu umat ala ayang fa'uka kana mere manfaat itu umat ka anjeun bisyai'in kana hiji perkara lam yang fa'uka maka moal bisa mere manfaat itu umat ka anjeun illa bisyai'in kecuali ku hiji perkara qad katabahu anu nyata nulis kana itu syai' Allah Gusti Allah laka pikeun anjeun wa ini jitama'u sareng lamun kumpul itu umat ala ayadurruka kana mere madarat itu umat ka anjeun bisyai'in kana hiji perkara lam yadurruka maka moal bisa ngabadaratkeun itu umat ka anjeun illa bisyai'in kecuali ku hiji perkara qad katabahu anu nyata nulis kana itu syai' insyaallah Gusti Allah alaika ka anjeun rufi'at diangkat naon al aqlamu pirang-pirang kolam wajapat sareng garing naon asuhupu pirang-pirang suhub idza syakarta di mana-mana syukuran anjeun rabbaka ka pangeran anjeun zadaka nambahan Rob ka anjeun min ni'amihi tina pirang-pirang nikmatna Rob kama saperti perkara kola ngadauh Rob bi kitabihi dina kitabna Rob al-azizi anu mulia la ing syakartum lamun syukuran aranjeun la azidannakum tangtu nambahan kuring nyaan ka aranjeun wa hafidhoka sareng ngaraksa Rob ka anjeun minal masyaibi tina pirang-pirang musibah wa antaka sareng masihan itu Rob ka anjeun makana perkara tarju anu ngarep-ngarep anjeun hu kana itu emak minal maqasidi tina pirang-pirang pamaksudan wa ahabbaka sareng mika cinta ka anjeun sa maula ka pangeran anjeun subhanahu maha suci maula ka wa ta'ala sareng maha luhur maula ka wa ja'ala sareng ngajadikeun itu maula al khalqa ka makhluk yuhibbunaka mika kana mika cinta itu khalqa ka anjeun kama saperti perkara qala ngadauh maula ta'ala maha luhur maula innal ladzina sayaktosna jalma-jalma amanu anu ariman itu ladina wa amilu sareng migawe amal itu ladina asolihati kana pirang-pirang anu soleh saya ja'alu maka ngajadikeun Allah lahum ka itu ladina ar-rahmana kana mikanya wudan tur saling mika cinta ayyuhibbuhum tegasna mika cinta Allah kaladina wa yuhabbibuhum sareng ngajadikeun cinta Allah kaladina linnasi ka manusia wa fil hadits sareng eta tetep dina hadis innallaha sayaktosna Gusti Allah tabaraka
Tabaraka maha berkah Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah. Iza ahabba di mana-mana mika cinta Allah abdan kahiji amba nada ngagero Allah Jibril ka Jibril alaihi eta muga tetep ka Jibril assalamu alaikum salamatan. Innallaha sayaktasna Gusti Allah qad habba eta nyata mika cinta Allah fulanan ka anu pahibbahu maka kudu mika cinta anjeun ka fulan payuhibbuhu tuluy mika cinta ka itu pulan saha Jibril Tuma yunadi tuluy ngagoro saha Jibril pisamai di langit. Innallaha sayaktasna Gusti Allah qad ahabba eta nyata mika cinta Allah pulanan ka anu pahibbuhu kudu mika cinta aranjeun ka pulan payuhibbuhu tuluy mika cinta ka pulan saha ahlu samai ahli langit wa yudha'u sareng diteundeun lahu ka pulan naon alqabulu ditarima pi ahlil ardi di ahli bumi wallahu a'lam bishawab.